Aduh, unggal peuting ka impikeun wae eta ngaranna Neng Pani euy. Asa dina kongkolak panon tah Neng Pani teh. Unggal peuting ka impikeun sugan we si Endoy jeung si Ice. Bener, dek kabantuan urang. Sangkan urang ngahiji jeung si Pani. Kumaha carana ieu? Si Pani daekeun si Endoy, si Ice dibere ku aing duit hayang nanaon dibere ku urang. Asa bener ngajodoh urang jeung si Neng Pani. Aduh. Eta mah euy cenah mah cek si Ice bapana beunghar. Aing Neng Pani. Kunaon eta si Cepi? Curah seuri sorangan. Suruh mah sarenge. Bawa, mau ieu mah. Moal kitu. Ngalamunan awewe teh mah kitu. Siap aing. Digeprag siap tingalikeun we. Sia. Kunaon si laing? Ngaruas mana mah duit. Nyaho urang teh keur ngalamun. Jeung si Pani teh anu dicaritakeun kamari. Weuy. Moal kabayang. Bobogohan maneh ngaruas jadi we. Leungit tah. Panya teh heureuy atuh. Maneh ngalamun kitu bogoh eta kawewe eta teh. Nepi ka tarik kitu ngalamun. Aduh. Cilaka. Gara-gara maneh tah. Ngaruas jadi urang keur ngalamun jeung Neng Pani keur bobogohan. Leungit. Ngomong-ngomong duit. Mesti bejakeun ka si Pani can. Urang bawa urang bogoh ka si Pani. Heeh, urang ge kebeneran. Si bejakeun urang. Aslina ya. Daekeun. Aduh. Padahal bohong. Ku aing ditipu ya. Benar eta duit teh salah maneh ngomong teh. Ulah ngabung-ngabungah ieu. Benar teh. Bener atuh. Urang mah bohong maneh. Bohong jeung maneh teh. Bebaturan atuh. Heeh. Nah, aing jadi ieu bobogohan jeung si Pani. Tapi euy, Naon? urang teh pan ka ditu teh kan kudu apal meureun. Duit meureun mah teh. Gampang masalah duit mah duit. Urang di DP-an heula. Yeuh. Tah. Duit mah. Nah, sakit.
Mahi kana naon duit 10.000 zaman kiwari. Nah, sakieu. Moal mahi atuh. Engke eta mah masalahna DP duy. Engke lamun hasil urang bener-bener jadi kawin atau bobogohan si Pani ditambahan ku urang. Sok aya mah sakitu heula pake heula nya. Oh. Tapi omatnya tambahan deui nya. Awas, mun teu tambahan. Duy, mare ka mana? Itu ka ditu jalan mah tuh. Oh tuh salah orang. Jagung ka dieu mah. Udah atuh. Kan ieu kericet tuh orang di jalan sekering di jalan pirah kan dieu. Dicet keluaran naon kan? Naon eri maneh? Ngecet tembok euy. Dicet HP, dicet di PC. Tuh. Oh, ngechat maksudnya. Tuh kurang dicet lewat WA ngecet teh PC. Oh, hampura atuh. Oh, itu apa? Sugante ngechat tembok. Lain. Ngecet WA ujang kasep. Cik main tadi ngechat tembok. Aya naon ieu teh asra rame kieu? Tah, datang. Ieu ngecet WA disangka ngecet tembok geura. Tadi mah ngechat tembok ngomongna. Tembok saha nu bari dicet? Kan, kumaha curang ka warung teh? Hayu urang. Ayo tuh ya. Ayo curang ka atuh warung. nungguan hayu we nama ka itulah. Oh, atuh kurang ngopi ya namanya. Oh, Ya. benar hayu. Ya. Biar santuy. Tapi traktirnya. Jelas. Kan janji. Oh, hayu atuh. Ya, hayu. Hayu. Berangkat. Kemarin rame pisannya, rame pisan ngan hajakan si Putri. Putri kemananya? Kemarin Putri emang jigana kemarin lama ayah ramenya. Terus gimana? Jadi di jalan? Nya, ayeuna OTW kadinya da? Nya. Nya. Yuk. Hey. Kumaha berita naon? Ada atuh dudukna. Kamari teh kemana? Aya keperluan kamari teh aya latihan silat, matak teu amung we ka dieu. Padahal kamari ramenya kan rame pisan pokona mah. Wah, emang aya naon? Pokona mah moal beja-beja. Rame pokona mah. Lebar kamari teh ngeluh. Kumaha kamari teh aya naon sedangkan teu beja-beja. Beja-beja ku abi-abi. Bongana teu aya kamari. Yalah beja-beja nama gampang. Kayak nama kawan saya dari cair. Yuk. Unggal tempat tos dipapai manehna taya laratan. Beda ari hati keur bunga-bunga malah tiada seindah selain hari ini. Yang penting hatiku berbunga-bunga terus. Si Pani itu daya mah apa? Gara-gara si Pani berang peting aing teu bisa sare. Mikiran si eta we si Pani. Bedek mandi asa aya beungeut si Pani. Teu tulus mandina urang teh da atuh. Di harapeun aya si Pani.
nepikeun ka edeuk. Teu cios tah. Ngambil andina cahana abdi mah sumpah. Kadansa isin ku pani. Si kuda Australia. Belang peuting kabayang terus eta. Tah. Mang Domon. Naon jot datang-datang tah we. Tutupugu. Ongkong ngajak ke warung, kumaha ya teh? Di tetangan lu bijil-bijil. Justru urang teh lieur, Mang Domon. Nenean Mang Domon teh di geus diteangan ka warung Ceminah. Ceminah naroskeun ka Ceminah. Ceminah cintin ningal Mang Domon teh henteu. Neang ka warung itu eueuh. Geus we saya teh pulang deui ka imah mikiran si kuda Australia tah. Di dinya nu gede bohong eueuh. Urang mah di warung Celilis. Kok ngana? Boto janjian atuh di warung sana. Salah gede atuh kitu mah Mang Domon. Apan urang teh deket ka warung ka Ceminah. Nah, juk ka warung Celilis. Nya jauh mah panggih. Geus lah enak mah. Ayo urang jadikeun enak mah. Urang ngopi babarengan. Tapi itu eueuh hiji deui euy. Si Oding ka mana si Oding? Nasib. Bari nungguan si Oding. Kumaha tah urang nyanyian heula? Mantap Mang Domon. Eta boga ide cerdas Mang Domon euy. Bisa nyanyi henteu? Alam masalah nyanyi mah, masalah nyanyi cinta, sedih, gembira. Jagoana. Mudah-mudahan nyanyi naon. Si kenong aya ngadengikeun. Gitu. Nyanyi. Saya nyanyi lah. Sok. Barengan si Oding. Nyanyi naonnya? Apabila kau rindu padaku. Ya menikah cacungik pisan asup atau perintah. Soling. Mana? Itu si Soling tuh. Meningnya kemai Soling mah. Nyanyi geunang diganggu. Eta kokon ini asup pada liang kena pisan. Hampura. Hampura. Ini dia mah. Urang kemana? Sengit ya. Ini ada orang tuh. Nggak sengit. Pau. Beda ieu mah sengit lah. Tuh beda. Tuh. Si kata pamuan heula tuh di dinya. Tuh. Mah sengit. Ding. Naon euy? Urang ieu nungguan di warung arawa kamarana tuh. Cik ding. Ieu tadi Mang Domon nungguan di warung Celilis. Hari Mang Oding nungguan di warung saha? Nungguan di Conok. Tadi teh. Tuh, dasar lah kene kabeh oge. Anu hiji di warung Cenonok, anu hiji di warung Celilis, urang neangan di warung Ceminah. Nya mah pa amprok atuh. Dek amprokna di mana? Sok pikiran ku Mang Domon. Orang China itu tinggal di tiruan bodoh tuh. Siagan, Sebung, Jemboce, orang curiga tak kejebak tak tiruan. Wah, emang bawa ini. Pokoknya orang curiga 100% emang pasti. Gimana pelarian sekali? Kemana mah? Samperkeun itu mah. Samperkeun. Benar jadinya? Ya. Ayo, ini samperkeun. Ayo. Ini buru deh. Modi dengan kecurigaan orang salah bukan teh anu jelema keluar eta teh ada satu di kalian Cipani ada teh harus ka warung ya ada kecurigaan anak gitu atuh dah soalnya kan Cipani teh pada bukeun tamu dina ieu mah butuh porsi anu pertama si eta ku sebelah urang eta teh emang urang dan cuma carana Cipani teh Itu halus masa. minyak setuju tuh Tujuh lah.
Bapak setuju ya? Ya, lah dukung lah. Yo, bray ya. Sama kebahagiaan kita, kebahagiaan bersama. Coy. Si Plato. Dan, ayo aku nama orang kata putri dari. Bukan deh, apa namanya Tuhan. Ayo ah. Kebeneran panggil di dia. Aya naon tah, aya naon. Bade ka mana teteh? Teteh mah bade ka ditu. Teteh bade ka mana? Abi teh tadi nama hayang ke bumi teteh. Kan kebeneran pernah ke dia teh hayang curhat. Masalah hati ke hati kan sama-sama perempuan kita teh ya. Curhat. Aya tuh baka ditu we. Yuk, ka mana kayak itu teh? Pokoknya mah ka ditu we jalanan ka ditu. Curhat naon sih? Masalah hati. Hate naon? Mang Cepi. Keur naon di dieu sorangan bulang-bulang? Maruas pisan ceu ah. Kerja hese, bulang-bulang sorangan. Tahu nanti karena mikiran si Pani ceu. Nah, carana tadi orang manggil jeung si Ndoy, si Pani teh bogoheun ka urang euy. Asli, oh eta teh. Asli. Aslina bogoheun ka urang. Ya, lamun geus puguh kitu, Heeh. mending oge datangan cari mana yuk. Engke kadatangan ka imah urang geus burit. Ayeuna urang ka warung heula. Traktir. Traktir heula. Ayo atuh, Hayu siap. Urang ka warung heula. kamana jalanna? Lah dinya we lah. Balik deui ka belah ditu. Ayo. Ayo atuh. Ayo ka warung heula yuk. Enggak telat. Wah, meni kuliah. Meni ku kencang. Kencang lihat.